subscribe yang sudah Apanya? udah ada bubuknya dimasukin. Tahu sudah tambahin ini. Jadi seperti ini bumbunya. Berasa bulan puasa pokok namanya tiap sore pas ajan-ajan maghrib teh abi mah malah masak nasi. Dilanjut santos nasi natos asak nyabun terus lanjut teh ieu teh ngadamel sayur. Perasaan ayeuna teh nyabun sagara mararahal jadi ieu teh sayurna teh dicampur sareng cek loba we kitunya beh rada-rada awet gitu bisa jeung 2 hari. Oh nyabun tapi nalah boro-boro 2 hari 2 kali imam oge pasina atau se. Tuenya ibu-ibu mah kudu loba ide. Dicampur jiga kieu oge ari bumbu namahi mah nyabun tetep enak cenanya cek anak aku. Maksudna teh ieu teh nya ngaranna teh soto ala-ala meureun gitunya. Teuing soto teuing sop ieu teh nya sagala we diabruskeun gitunya bahan-bahan nu aya di kulkas. Teh abi nganggo bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit nyabun terus ditambahan oge katumbar bubuk sareng lada bubuk. Terus tong hilap oge nyabun ditambahan kuas nyabun meh seungit terus ngangge salam tapi abi mah henteu ngangge serehnya kurang suka kitu lamun masak ayam nganggo sereh. Tadi teh kusabab teu aya daun jeruk jadi ditambihan we nya buahna sakedik tapi kur satengah eta doangnya abeh ulah asem teh. Nah ieu oge ditambihan sankara nyabun meh creamy gitunya beh henteu apanya teh beh henteu bening teuing gitu si sayurna. Terus ditambihan oge kucurutan jeruk limo nyabun tapi ulah seueur-seueur teuing. Pan satset nyabun sayurna tos asak langsung we ieu teh nya mangyanakeun kangge kakajaran. Tiap masak teh pasti we tos ditunggu-tunggu nyabun ku dua bocil da eta teh nya sok naros-naros tos mateng tancan tos mateng can. Pan ayeuna mah tos mararateng nyabun aku teh ngakeulna pandeuri tadi teh da anak aku teh teu kuat hayang mam ti heula. Pas keur ngakeul teh nya suami aku teh karak uih ieu teh tigor bulu tangkis tapi mamawa mie goreng. Sok bakat da sok kitu nyabun lamun keur urang teu masak mah kadang-kadang mah teu nyanak nanaon tapi lamun urang tos beres masak mah kitu tuh sok nyanak we naon.